Pak, upami ibu kuliah teu sawios. Isin atuh ibu teku rerencangan arisan ibu-ibu, ari ibu-ibu sarjana. Maknya ibu teu kuliah. Ibu. Teu nanaon atuh ari ibu hoyong kuliah deui mah. Gampang, masalah biaya mah. Nuhun atuh nyapanya. Alhamdulillah, ibu enjing bade daftar ka universitas. Sok wae ibu. Mun ibu bade kuliah ka universitas mah ngan aya masalahna hiji. Nyawios atuh mung hiji mah masalahna. Gampil kan? Gampang sih gampang, Bu. Nya syukur atuh ari gampil mah. Tapi naon masalahna? Masalah nama Bu. Nah ibu teh bisa gitu kuliah. Aduh. Pan SDG. Teu lulus acan atuh. Lapar itu. Mang Kusa. Mang. Ya. Juragan. Aya naon juragan? Pangmerikeun sangu lah. Oh. Asa lapar. Mangga juragan. Ya. Ka warung Tegal. Oh, mangga. Nyemangnya? Iya, mangga. A few moments later. Kemana si mamangnya itu? Halo Mang. Halo juragan. Ari ieu Mang Kusa di mana ieu geus 3 jam. Ka mana wae ari Mang Kusa? Apa di warang mesele sangu? Nah lila teuing pirage meuli sangu. Apaan di warang juragan teh mesele sanguna ka warung Tegal. Ieu abdi neme dugi ka Majalengka. Usaha lo juragan anjing dugi lah. Bapak, itu bantuan. Bantuan naon ibu? Kan tadi teh ibu tereka pasar dengan si Ujang. Terus si Ujang tengah dahar duit 100 perak. Kumaha cara nyokotna atuh Bapak? Astagfirullahaladzim. Asugan tanya naon. Ku duit 100 perak oge mun karooeun. Digantian ku bapak tah. 10.000. Jang, Nyai, barudak. Sok kadarieu ngumpul atuh. Nuhun, Pak. Atos. Atuh syukur. Iya, Gus. Bapak teh boga wasiat panungtungan ke hidup. Mohon bade aya wasiat naon, Pak? Kieu Agus barudak kabeh eta wasiat teh imah anu di Kota Baru. Nu di Kota Baru. Nah kunaon gitu Pak? Kade ulah nepikeun ka dijual imah di Kota Baru mahnya. Nah, bat ulah dijual Pak. Nah kunaon gitu Pak? Heupan eta mah imah batur urang mah kan sekadar ngontrak. Aduh. Aduh berat ya, ampun. Lain Din, ieu terek dipindahkeun ka mana tuh lemari teh meuni berat kieu? Arek ka kamar sabelah ka kamar hiji deui. Halah, urang cobaan sakali deui lah. Sok. Aduh. Jigana moal kuat kuduaan mah. Lain, tempo mindahkeun lemari ka mana nyari Kang Kuse? Tempo kieu manehna mah eueuh. Cuk sa teu mantuan, ieu sa teh keur mantuan, nyeupkan baju bisa amurasut. Paingan berat. Mang. Iya juragan. Pangesiankeun baknya.
Oh, mangga. Desian ku abdi. Mohon, mohon. Mangga. Nuhun ya, Mang. Mangga. A few moments later. Ah, terusnya jigana nama. Lagi selami teh. Ibak ah. Astagfirullahaladzim. Nuju naon ari mangkuse? Itu juragan, apa tadi teh abdi di parangeusian bak suruh juragan teh mangkuse pangeusiankeun bak ku mangkuse nya ku abdi teh eusian ku abdi. Lain kitu. Eusianana kucai. Oh, kucai. Nah, segala bingung itu urang teh keur zaman kieu. Anu katabrak euy. Berita alus ye. Bener tuh, langsung dirariung. Lah, itu tingali. Negartihan kitunya. Watir ih. Nya tuh tingali. Tapi kumaha carana nya ngaliput da dirariung kitu? Pakai akal atuh. Kos lain wartawan wae maneh mah. Kumaha carana? Carana tah urang ngakukeun jadi bapana anu katabrak. Aduh. Sok ape nu ngarariung jadi nyingrai tah. Iya deh hade eta. Atuh. Urang ka ditu aja. Sok itu kacang. Ih, ini watir. Punten-punten anu katabrak ieu teh. Mohon laras, Kang. Abdi bapana anu katabrak. Laras akang teh bapak nanu katabrak. Leres atuh Bu, nah ibu teh percanten. Sanes teh percanten, Kang. Dan nu katabrak lagi anak monyet. Awas awas eta. Aya bapak nanu katabrak ngalangkung. Ih, sudi teuing. Ngador-ngador kari tanu ngandung bodor. Ngador-ngador bari ulin jeung ngabodor. Ngador-ngador tolohe harsok ngabanyol. Ngador ulah osok dar derdor. Ngador kari tanu ngandung bodor. Ngador bari ulin jeung ngabodor. Ngador tolohe harsok ngabanyol. Ngador ulah osok